Action anjir. Guys. Enggak sih. Anjir. Teu kadang mah anjir ngomong action lah anjir. Kumaha tuh. Launan biasa ya. Lalu action. Kumaha sudah dari gitu. Anjir. Susah lah mun produser. Nya. Jadi sutradara. Eta. Emang gitu. Sutradara urang ka mana? Iya, keur di Bandung. Oh, keur di Bandung. Keur gering anakna karunya. Urang doakeun nya. Amin. Oke. Ayeuna episode ke-11 sih poho urang episode katilu mun teu salamanya. Nah, episode katilu ayeuna urang masih ngomongkeun kuliah di Bandung. Seru juga nanya. Kan mana kuliah di Bandung kan? Kuliah di Bandung. Urang di Bandung. Moal beres-beres kuliah di Bandung zaman kuliah anjir. Di hidung. Tapi urang ayeuna Adit. Ngaran kuliah Adit. Tah jadi baraya ayeuna teh rek ngomongkeun kuliah naon nu alus di Bandung. Tah ieu mah zaman Bareto nya, lamun zaman Bareto urang mah ya zaman Bareto, zaman urang ye. Zamannya kayak begitu. Aing nyaho Kolot Bareto anjir. Bareto Putra main bola. Barito. Oh, Barito. Bisa. Nah, lamun ngomongkeun kuliah di Bandung. Mana emang orang Bandung? Lahir di Bandung Tapi bahasa SMA mana di mana? Episode atau di diulang-ulang wae eta ditanya lahir di Bandung. Iya geus lahir di Bandung geus gedena di Jakarta terus balik deui ka Bandung. Lain baraya kunaon ditanya deui. Da urang mah karek papanggih si Pim kitu karek 2 tahun. 3 minggu. Lamun jeung si Aji mah karek oge 3 tahun lah karek papanggih si Aji. Genep tahun. Hah? Genep. Mimiti papanggihna. Gemep. Mimiti papanggihna genep tahun. Tapi na urang ngarasana kan 3 tahun. 3 tahun deui ka mana maneh anjing? Beda. Oh, maneh pindah heula nya. Heeh, pindah ka mana? Kudu disebut. Oh, teu kudu disebut. Heeh. Mayar lamun disebut. Pokoknya lamun ning aja hayang asup ka dieu kudu mayar. Nya. Disebut eta. Oh, disebut eta. Jadi lamun kalangan cenah cek sutradara maneh anjir beungeutna kalangan kanu mic. Lain eta teh bisa dibedakeun antara beungeut jeung mic. Ieu kan aya lampuna anjir. Ieu teh lampu teh kudu kanu congor. Anjir. Samson mereknya. Ya, Samson eta. Geus eueuh Samson ayeuna nyaho teh. Ini Samson. Geus eueuh. Geus eueuh. Ayeuna Samson mah grup musik baheula. Mamane. Tah ngomongin kuliah di Bandung langsung ya. Yang tertulis untukmu adalah yang terbaik untukku. Padahal waduk. Nah, ngomong kuliah di Bandung. Urang kuliah di Unpar. Marane kan di Unpad Unpad. Bareto mah emang ting nepi ka ayeuna masih jurusan naon sih di Unpar? Urang jurusanna baheula mah ti Cicaheum ka Ciroyom. Sarua. Urang stasiun hall Gede Bage. Nu ijo muda teh anjir. Stasiun hall Gede Bage urang pertama kali datang ke Bandung macanya ST Hall. ST Hall. Lain namun urang mah bahasa mimiti keluar ningali aya angkot eta nya. Urang nyebutna Sen Hall. Tapi urang baheula mun ka misalnya ke daerah Ciparai gitunya di Bandung. Bandungnya Ciparai teh masih Bandung keneh nya. Kabupaten. Ka anggaran Bandung. Urang teh ngobrol jeung orang Ciparai teh zaman baheula. Rek naik angkot teh ngomong naik Honda. Emang bener. Teuing eta teh kumaha sejarahna? Lain baheula teh mobilnya sarua we siga lamun ke rek nyuci. Nya. Tata di rinsoan heula. Padahal maksudna mah di sabunan. Oh. Padahal aya B2 Salapa. Loba, aya ekonomi gitu kan, sabun colek. Odol. Odol teh merek oge sebenarnya pasta gitu bener. Baheulana odol teh merek. Terus eta disemprot heula ku baygon. Padahal maksudna semprot ke obat nyamuk teh geuningan. Jadi emang lamun ayeuna ge hayang nginum naon Aqua padahal mah padahal datang. Pesen nginumna naon? Aqua Mas. Teu aya Aqua mah ayana ieu. Eta maksudna cenah. Gitu. Jadi baheula teh Honda. Namun Honda teh nya kitu. Gara-gara baheula mah merek nu pangkerena teh Honda. Meureun nya. Ngomongin kuliah. Oh, hari mana nanya ngomongin Honda tuh anjing. Nanya jurusan. Oh, bener. Jadi matakna nyasar. Urang jurusan mah baheula di hukum. Bareto teh nya zaman urang mah hukum teh salah satu nu alus. Baheula teh hukum teh low. Nepi ka ayeuna sarua. Oh, saruanya. Tapi urang mah geus lulus teh lain sarjana hukum. Esana. Sarjana hiburan. Oh, esana sarjana hiburan. Tah. Unpar teh baheula alus. Loba nu datang ka dinya. Sampai ayeuna ge alus. Alus nepi ka ayeuna ge alus. Mayarna.
Halus. Bareto mah murah dak. Mahal. Ini dibandingkan zaman orang. Orang kaya. Orang kaya. Miskin. Urang mah nya Orang mah miskin. Matakna miskin. Kuliah di mana? Di Unpar. Kaya. Mana ge beunghar sebenarnya mah, tapi jatah dosen we. Jatah dosen jadi. Ya. Aya pepatah. Lamun maneh beunghar, lamun kolot maneh beunghar, lamun kolot maneh teu beunghar, lain salah maneh. Salah. Sabab eta mah geus bawaan maneh geus teu bisa milih. Tapi lamun mitoha maneh teu beunghar eta salah maneh. Ciu. Halus berarti. Warisan loba. Geus mah warisan ti indung bapana loba. Padahal banget di Sapira sih tadinya sudah jago peletnya berarti. Tapi kabogona gareulis ti baheula. Beda, lamun di Sunda mah kan loba pelet kumaha pelet nanti gini kan. Lain si baheula mah sih mau mobil di kampus teh jadi. Gara-gara mau mobil. Tuh. Bapana juragan angkot lain. Juragan angkot stasiun hall Gede Bage. Tapi benarnya an, urang boga stasiun hall Gede Bage baheula. Baheula teh. Boga opat. Terus sebenarnya mayar. Terus kitu dijual we, kitu geus angkot geus rada. Tah balik deui ngomongin kuliah. Ari zaman kuliah selain Unpad di Bandung ya kuliah di Bandung, selain Unpar naon deui nu terkenal sih? Itenas. Unisba. Itenas teh terkenal 3GP ya. 3GP teh ya. 3GP. Nu biru-biru naon? ASMTB. ASMTB. Tah eta mah zaman urang, da LPKIA. urang kan sakola SMA-na di Taruna Bakti. Jadi lamun orang kaya. Pasti dong. Pasti. Orang kaya. Orang SMA negeri. Negeri orang bayarannya 50.000. Orang kaya. Berarti mana orang pintar? Lamun aing mah teu pintar. Bener sih. Aing mah teu pintar soalnya. Pilihanna mun teu pintar. Tapi da saya teh anger deui balik deui. Saya teh kan negeri naon? Anak dosen. Urang mah tes ieu mah teu kudu tes. Bari tamanya lamun ASMTB iya ieu keur tahun urang sakolanya disebutna lautan biru. Kunaon lautan biru? Sabab ASMTB marake bajuna kan seragam biru muda. Lamun ti arah handap teh nya ka riau teh kitu wah lautan muda. Bika dia begitu begi dalam, begi jero gitu kan. Sabab naon? IAI makena biru tua. IAI LPKI. Tapi eta favorit lain. Itu oke sih. Tapi terkenal. Maksudnya favorit naon tempat wisata atau tempat kuliah? Favorit urangnya baheula gareulis. Tempat ulin tapi mun SMTW pasti gareulis karena ulah laki. Bener. Bener. Aya nu ganteng kan. Ari dia aya lalaki. Iya bener dia mah. Mun SMTB kan awewe kabeh. Bener. Terus naon teh sekolah hukum nu di Ciamplas ujung STBA. Eta mah sekolah bahasa asing, bro. STHB. Nya sekolah tinggi hukum Bandung STHB. Bala Bala di daerah suci tanon suci naon sih jalan naon sih loba lah di ditu. Ya kan jalan Itenas gitu. Bala aya keur angkatan lanceuk urang mah aya nah YPKP. Aya singkatanana eta teh. YPKP mah ujung di deket Caheum. Kan eta teh STIE YPKP. Namun cek lanceuk urang mah kieu sekolah tidak ijazah entah yang penting keren punya cenah. Eta tapi salah satu nu favorit ya. Baheula tuh terus nu dieu Widya Tama, Stiep. Ayeuna Widya Tama. Cikutranya. Ayeuna Widya Tama. Terus aya dieu naon lamun jang ieu seni rupa mah naon? Stisinya. Tah, stisi. Lanceuk urang baheula sekolah di dinya tah, stisi. STT Telkom tah. Ayeuna mah STT Telkom teh naon? Telkom University. Ayeuna Unikom. Loba gede. Bener. Unikom teh gede di Bandung teh. Pakai M kan ya, Unikom, pakai M. Heeh. Emang Uniko lain. Ari Uniko naon? Usaha nipu kolot. Kenapa ge anjing? Ngomong soal Uniko. Urang baretanya kuliah teh hargana 4,2. Ya. Datanglah orang teh ka kampus teh. Mayar 4,2. Banyak amat cenah. Emang sabaraha cenah teh? Urang mah murah sih 2,8 juta. Nah. Teuing. Jadi dihukum. Pokoknya di Fakultas Hukum teh bayar tuh pangurana 2,8 juta. Nah, mana main tanah 4,8. Da urang nyahona KB biaya di Unpar bayar tuh 4,2. Jadi urang main 4,2 we. Nya. Soalnya pas balik nepi ka imah teh. Baturan mana 4,2. Jadi mana pipilueun babaturan. Da. Urang mah jujur. Lain urang mah jujur. Bareto orang asup kunaon urang asup Unpar, urang ditanya. Mana rek asup ka mana? Urang bingung teh nyaona naon.
geus urang mah hayangna ka fisika ITB anjing gaya. Oh iya. Terus fisika. urang hayangna deui ka agrobisnis di Unpad bareto teh. Agrobisnis. Oke. Nah, agrobisnis bareto karek aya. Alhamdulillah teu lulus. PTN teh. Lulus nu sebenarnya lulus orang di fisika murni tapi ITB. Nah, tapi dicokot. teu dicokot gara-gara pas urang rek UMTN Teu cok orang Jawa nah teu dicokot kita. Salah dicokotnya digegel ya. Cokot digegel. Jadi pas urang rek UMPTN urang teh urang nyeneng di mah urang. Gara-gara urang ujiannya di eta di IKIP. Urang nyeneng di mah urang dosen. Dosen naon? Teu nyaho Unpar oge. lain IKIP. Oh, IKIP. Profesor di IKIP. Terus ditanya ku urang teh. Ari lamun urang mah sudah pisan lepona. Ari Ujang teh ngadaftar ka mana Jang cenah gitu. Ka itu ka fisika murni ITB, sareng agrobisnis. Naha cenah. Ka fisika murni agrobisnis mah sae cenah gitu. Ayeuna ka fisika murni duka we pangalitna mah du eta. Pangalitna passing grade Passing grade pangletingna maksudnya urang teh jokotna nah eta we cokot urang teh. Geus gitu teh. Lain ada di fisika murni mah ke Ujang teh moal tiasa naon cenah. Langkung saya mah ka IKIP we sakan tenan. Sabab lamun di IKIP mah sayeuna tiasa janten guru cenah. Wah, pikiran kurang teh nya. Jadi pas nyaho lulus tanya ku babe asup teu. Padahal asup sebenarnya mah gitu. Tapi alhamdulillah karena beberapa tahun kemudian teh nya gitu. Senempat teh usina sia audio fisika murni teh nya. Lalaki KB. Aya si awewena tapi nu sararius teh. Nya. Jadi teh nya leuting loba penelitian beureunya. Balik tadi terus ka Unpar. Urang bareta ke boga-boga ka sama teh gitu kan. Da lamun di Tarbang mah memang sebenarnya lobana ka Unpar lamun teh ka Maranatha. Ke Maranatha mun teu. Jadi di beres pas ke kelas 3 teh dibimbingna teh nya matematika jeung bahasa Inggris unggul 2 eta. Nah, geus. Asuplah urang ka Unpar. Kunaon aing milih hukum? Urang nanya ka boga urang. Tanya bareta ku urang teh. Ari kamu masuk mana? Daftar ke mana? Kan ka Unpar cenah. Nya mau masuk Unpar, nya sok daftarkeun we lah. Urang mere duitna ka manehna nya. Ieu pangdaftarkeun. Pangdaftarkeun. Terus rek milih naon? Ari kamu milih naon? Akuntansi cenah. Jeung hukum cenah. Nah eta hukum teh bagus bareta teh kan alus-alusna hukum Unpar teh. Jeung naon arsitek. Ya, arsitek. Jeung akuntansi mah urang teu beuki, akuntansi urang meunang 4 cenah teh bareta. Ya, naon dia tuh selain akuntansi manajemen cenah. Yang geus satu manajemen jeung hukum. Tapi hukum heula moal bisa tuh manajemen heula ada manajemen lebih gede passing grade-na. Bae we urang mah cuma teh hukum heula. Terus teh hukum. Alhamdulillah urang teh asup. Ka boga urang teh. Asup ka Unpar. Nah, jadi urang teh nyaho. Pas ditanya sabaraha urang Pegatnya geus eta pegat. Nya pegat. Deh sih pegat apa pas urang geus bobogohan. Tapi emang mana mah yang kuliah gitu nya baheula. Sabenerna lulus SMA teh yang kuliah gitu. Sabenerna teu baheula keur beres SMA teh urang hayang ieu ka ngobrol ka indung gitu nya. Mah boleh teu kuliah cenah teh. Rek naon? Abeca. Rek ngurus eta naon diajar foto. Bahasa itu teh Jonas karek ngayakeun siga sekolah. Jelaskeun heula bisi yang nonton Jonas teh nyaho. Jonas teh naon nya studio foto terkenal teh di Bandung ke urang bahasnya. Studio foto terkenal zaman Bandung baheula di Bandung. Ya, pembahasan tentang Jonas eta lucu. Bahas tentang Jonas tahun pasti. Iya, matak nang kengke. Karena urang dibahas ke dibahas ya. Bahas nang ke lah Jonas. Jadi urang akan kadinya lumayan rada mahal cek indung teh gitu. Tapi engke biayana kumaha? Biayana masih rada murah teh gitu kan. Tapi lamun foto berarti pun sampai zaman make film teh gitu. Asa 100, asa 200, asa 400. Itu mun misalnya gitu teh kayak can make nyetak fotona ngabrek. Eta we ngabrek. Kan ngabrekna heula. Ieu udah ieu. Jatuh-jatuhna mah leuwih mahal ti buku geura. Terus engke geus kitu Abdrek teh kieu. Nah, geus jadi urang tundukna ka dinya we ka Unpad. Ka Unparnya da pada eta nya bareto mah cekolot baheula kudu
kuliah heula. Nya. Saya kuliah. Urang mah lucu baheula zaman urang rek kuliah. Ayeuna mah geus teu lucu sih. Anjing. Batur hayang cerita dikitukeun. Lain-lain mana lucu. Cerita pe. Lain lucu. Dari kumaha pengalaman bahasa jadi- baheula urang kuliah lucu. Urang kan lucu ayeuna. Pengalaman anak dosen. Terus lucu mah. Itu tapi di luar Orang cerita bahasa- mana sebagai anak dosennya. Iya, urang bahasa SMA rek kuliah juga ente we ditanya kan mau kuliah, embung kuliah urang Nah, rek dagang we, pengen jadi pedagang. Dagang naon? Dagang we, dagang naon we, pokoknya urang rek jadi pedagang we narkoba, nangkring rokok kopi sareng bala-bala. Narikan kolor batur narkoba, narikan kolor batur kan. Nah, pokoknya urang Tapi embung laki. aja. Indung urang ngadat kan, mau kuliah wah ngadat indung urang. Babe urang dosen kan. Ari Indonesia teh indung babe. Babe. Oh, babe. Nah, Tapi jadi jatah teh ti babe. babe. Terus babe teh tiba-tiba ngebebaskeun. Pas ngomong orang sieun. Emang mana di jeung penjara babe. baheula? Iya di penjara baheula teh. Bah, enggak mau kuliah. Urang teh cek babe, ya terserah cenah. Serah we kumaha. Hayangna naon? Hayang jadi Kawin. naon cenah mun teu kuliah. Hayang dagang, hayang bisnis pokona mah. Terus bener pengen jadi pebisnis cenah cek babe teh. Nyaan hayang jadi pebisnis. Kalau jadi Bisnis naon, pebisnis cenah teu kuliah kumaha? Teu boga networking, teu boga naon bener, gitu. bener, Ya. bener, bener. Jadi babe urang teh lain memaksakan urang gitu. Jadi urang mikir geus kuliah we. Teu kuliah urang sarua keneh ke kuliah. Di rek sana kuliah. mana kuliah jang networking Nya, sebenarnya kan. boga babe kan dosen. Lain networking karena yang awewe. Can ke abis itu networking na wewe Eta urang. bagian daripada networking. Networking, eta. Tong masalah gender. Nah, jadi geus kitu babe urang teh ngomong gitu. Jadi kuliah kudu tempat nu alus atuh. Nya. di mana nu halus? Nanya Nu halus di mana? Asup manajemen cenah. Ah, urang hitung-hitungan goreng. Cek babe urang nih, cek babe urang. Manajemen mah gak ada hitungan nah cenah. Aing dijebak aja. Aing dijebak saya ya. Kamil. Kamil urang. Semester pertama geus aya. Geus aya statistik, matematik, akuntansi, sagala eta leuwih ti setengahna geus hitungan. Padahal urang ngadaftar teh katarima di manajemen. urang ngadaftar teh manajemen Unpad jeung Vkom Unpad. Babe urang dosen, berarti babe urang dosen manajemen. Bener. SPMB eta teh. Pake SPMB pake tuh urang. Tapi nu SPM mah teu lulus kan. Keluar di koran aing keluar ngaran urang. Keluar ngaran urang. Atuh Lain jatah dosen berarti. Ente. keluar Ngaran jatah urang. dosen. Nah, bisa asup. Sabab tadi nilainya 25. Aya jatah dosen 15. Keluar jadi anak-anak dosen di angkatan urang teh loba sebenarnya. Keluar KB di koran keluar, lain teu keluar. Tapi lain kolom iya nya kolom tersangka. Soalnya sampai ke angkatan 2 angkatan urang ji, eueuh jalur paralel teh kan eueuh jalur khusus. Eueuh. Nah, jadi orang manajemen pilihan jeung Vkom. Orang ngomong Vkom mah jigana mah eueuh pelajaran matematik. Babe urang sudah manajemen aja cenah. Almarhum babe urang teh. Enggak ada hitungannya kok sedikit cenah aing dijebaknya anu urang. KB mata kuliah hitungan urang eueuh nu BG eueuh. Tapi ayeuna bergunana naon? Bergunana loba. Naon? Loba urang babaturan paralinter gitu. Tapi jadi berguna urang kan belajar. sebenarnya? Iya. Babaturan bisa nitip absen. Bisa nitip absen. Kabeh aya. Terus Kabeh kampus aya eta. urang nu resep deui naon? Urang kuliah satu gedung jeung budak D3 ekonomi. Nah eta jadi urang mun kuliah jam 7 nya. Semangat. Iya mun lain semangat Mun udang jam 7. Masalahna urang can pulang. Balik dugem datang ke kampus gitu. Jadi panon teh masih kieu, can mandi gitu nya. Ningali budak D3 asup kuliah, seger garelis teh aduh. Urang Bandung teh orang tapi emang terkenal urang Bandung teh garelis. Garelis. Terus kunaon milih didinya Unpar teh cenah garelis, tapi emang bener sih urang kebale di Unpar teh garelis bener. Tapi teu sanggup euy. Teu sanggup ngopenan jajan. Kampus beungar. Nya urang mah teh beungar-beungar amat da peda prinsip babe urang mah kitu. Ari jang maneh sakola, maneh rek sakola we geus alus cenah. Yang geus maneh sakola di mana? Yang geus sakolahkeun di dinya gitu kan nya. Kabeneran we urang ngomong tarima di dinya yang soalnya urang tarima di dinya. Tah balik deui nya berarti ya nya baraya nya lamun rek nu hayang karuliah di Bandung tentunya anakna nu rek disakolahkeun di Bandung berarti ta Unpad. Lamun kira-kira lamun rek ngasupkeun lamun teu rek asup di manajemen Unpad teh jadina siga kumaha nya kurang lebih siga nu karari. Lamun rek asupkeun ka hukum Unpad siga nulis siga kieu tapi memang nu aralus mah nya
Orang mah teu ngomong orang teu sukses, harapnya orangnya sukses. Orang sukses dengan cara masing-masing walaupun cek orang tadi orang mah S-na dan sarjana hukum, sarjana hiburan. Heeh, benar. Jadi ayeuna mana naon? SE. Sarjana edan urang. Heeh, benar. Mana SE oge? Taruh SE. Tapi lain edan mana? Studio X aing. Oh, jaman studio. Oh, eta kudu dibahas kayak topik berikutnya. Tempat dugem 10 tempat dugem terbaik zaman baheula. Eta dibahas. Tah, jadi barayanya lamun nu kuliah di Bandung nya, namun di Unpad, non ITB. ITB juga enak mah lobanya ya seni rupa ITB na aya non bisnis-bisnis nya ITB ya enak teu saukur teknik nya aya bisnis. ITENAS, Maranatha. Tah urang teh keur ngomongkeun oge teh jeung pamajikan. Anak urang hayang psikologi, cenah nu alus teh ayeuna psikologi Maranatha. Nah, urang teh keur kabeneran imah kolot urang di Setrasari. Jadi deket. Ya. Anu beunghar sa? Setrasari. Anu beunghar sa? Bapak urang, lain urang. Setrasari. Dititakat. Ai mun di Jakarta mah di mana imatnya? Pondok Indah. Anjir, edan. Tah, terakhirnya kuliah nu pangalusna mana yang nyaho? Jangan sorangan. Sampai ketemu di segmen kedua. Ah, gitu atuh kadangu action teh. Tadi mah teka dangunya. Action nanya. Nah, mana lah mau di pojok itu ieu. Teka tingali beungeut lah. Urang atuh rada tukang saeutik. Ada di pojok itu teh leungeun ka luhur. Tiris. Mana keur kodim sia nya. Kon diam-diam. Nah, biasanya segmen kedua teh tata rucingan, tapi ngomongin tata rucingan ya sebenarnya tata rucingan teh emang bahasa Sunda. Emang khasna Sundanya, memang Artinya naon tah? Nah, sebenarnya tapi lamun ngomong tata rucingan di bahasa Indonesia kucing-kucingan. Kucing-kucingan teh berarti kucing-kucingan, bukan kucing-kucingan. Main kucing-kucingan masih ke polisi ya, jeung maling sebenarnya gitu. mah lamun di bahasa Indonesia kan tata rucingan teh tebak-tebakan sebenarnya mah gitu. Tebak-tebakan. Kan kadang-kadang nya orang Sunda teh kan loba heureuy nya. Orang Sunda loba heureuy, loba nyaeta we kabeh di komentaran dan siga gitu kan. Hal nu biasa namun di orang Sunda mah kabeh di komentaran. Batur we tadi carita keur ngomong di komentaran kabeh. Emang da orang Sunda mah resep komentator. Komentator. So, ngomongin tata rucingan. Cek mana tata rucingan nu pika sebeuleun naon sih nu maneh pernah ngalaman gitu. Jaman bareto tata rucingan. Coy nya naon nya? Taranya tara ulin tara rucingan. Mana cara ulun tata rucingan? Tara. Tapi ari gagarudan. Mana mah aranjingan ya, tukang gelut sia mah anjing. Itu urang mah belajar wae. Belajar urang mah. Belajar. Waduh, bukan ciga kieu tukang diajar. Pagi pulang pagi urang mah belajar teh. Oh, gitu. Pagi pulang pagi. Pagi Belajar atau bergaul. Tapi Belajar teh tata rucingan ya salah satu ciri khasna orang Sunda nu beuki nya ciga eta aya tabung gas deh. Naon pemain bola nu tilu Kilo gitu. tabung gas anu anjing waduh pisan babang tabung gas. Tabung gas Nah, kumaha. sebenarnya mah tata rucingan teh jadi ciri khas. Lamun bareto mah nya nu simpelnya eta gagarudaan ciga kamari episode kamarinya gitu tata rucingan. Salah satu bentuk tata rucingan teh gagarudaan aya 5 gitu. Kan Eta termasuk tata rucingan termasuk karena kan sebenarnya mah orang kudu ngajawab. Oh, nah, nu bisa mah sebenarnya mah aya nu nanya, aya nu ngajawab, tata rucingan. Oh, berarti kalau misalkan selamat siang. Kembali lagi bersama kami dari TVRI Bandung. Kali ini kami bersama Bapak Entis Suryana. Bagaimana Bapak? Itu tata rucingan. Pak, jawab Pak. Nya. Cina gitu nya. Nya. Aya nu nanya, aya nu Jawab. ngajawab. Ya udah kan jawab. Nanya kan jawabna. Berarti Bener. penyiar radio ge tata rucingan. Loba. Halo? Ya, Kamu siapa? Cina. kamu siapa? Request lagu apa? Salam-salamnya buat siapa? Tata rucingan Tata eta. rucingan. Masih aing teu ngarti anjing. Tapi nya kitu. Teh nya jangan jadi lamun di bahasa Indonesia kan naon nya. Tata rucingan teh tebak-tebakan yang guyon-guyonan. Naon guyon-guyonan? Oh ya guyon-guyonan. Nya aya nu ngalucueun pika sebeuleun teu asup akal lah. Siga lamun bareto mah keleutik hayam Ayo merintis. pika sebeuleun aya sih ya berarti. Naon? Aya oke. Di TV Aya. gitu. Coba. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap partai lain?
Sebel kan pasti. Sebel pasti. Nah, Ya kan partai lain, partai orang beda itu anjing. termasuk tata Tata rucingan. Kata rucingan berarti. Salah. Salah deui anjing. Itu bener. Naon kumaha? Nya. Nyana saha? Nyana saha? Anu pika Eta sebelah. lah, Eta nyana saha? Lain guyonan tapi Urang serius nya. sebelnyaan Pak kumaha ieu jeung saingan Bapak. Ya sebel aing anjir. Pokona mah. Tuh, tata rucingan Tata berarti. rucingan. Bisa nya asupnya. Nya. Asup. Asup. Asup bener. Jadi sebenarnya Salah, lain. berarti mana? Lain. Jadi sebenarnya tata rucingan teh naon sih? Nah, carita tata rucingan teh. Apa lu? Nah, sarua urang kita apa? Urang tanyakeun ka baraya cing baraya anu nyaho teh tata rucingan naon? Tapi nu urang ingat mah nya lamun tata rucingan nya emang tebak-tebakan nu rada pigaleueun nu rada teu asup akal kadang-kadang. Hayam rintit nonggeng ka langit. Naon eta urang? Buah nanas. Naon tah? Ayam rintit nonggeng ka langit. Buah nanas naon? Buah nanas kan gitu kuncup. Oh iya iya. Ayam nonggeng. Eta Cik, buntutna. siga beberapa ayat tata rucingan teh nu menjebak. Kumaha? Gajah naon anu sukuna 2. Gajah duduk. Gajah Mada atuh. Gajah Gajah Mada. hayam nu sukuna 2. Ya suku aja. KPG 2 Bah hayam. eta sok loba nu teu salah teh. Sabab anu teu pinter mah nyebutna hayam muruk. Padahal mah kabeh hayam teh sukuna 2. Biasa mah lamun di kantor urang nu jago tata rucingan teh aya ngaranna si sok nyin kuis-kuis kitu nya. Oh kuis meureun nya bisa suka kuis teh nya. Tah kuis. Tata rucingan bisa suka kuis teh Lain, sebenarnya. tapi kuis kan Bisa. teu harus Hah? lucu. Asup jadi lamun di ayeuna mah kahut. Kahut. Kahut teh bukan lelaki. Sok. Anjir, ieu mah. Nah, ngomong ke tata rucingan, jujurnya orang mah waduh nyawa sajarana kumaha tata rucingan, tapi nu urang nyawa gitu we. Ieu jokes bapak-bapak pisan. Cik lain aing cik ari baraya anu nyaho tulis di komen biar meh jadi pelajaran di bahasa urang-urang. Sok urang boga tata Urang aya rucingan. cik teu naon tata rucingan. Lauk bisa ngojay teu? Teu. Henteu lah. Lauk tuh bisa ngojay. Nah, Saya teh mah geus lahir geus pasti atuh dicai atuh. Ya itu kan teu kudu bisa ngojay anjir. lain. Itu kudu bisa ngojay. Jadi bisa naon? Ya, saya teh mah geus we aya lahir di ditu geus we gitu. Lain ngojay lauk mah. Naon. Naon atuh? Nyelem. Eta mah sarua jeung kieu we atuh. Ari lauk. Ari lauk. Tara pernah sare. Dah kumaha tah? Sare. Aya peureum Henteu. kieu lauk. Sabab kasurna sok baseuh. Basa. Bisa sare. Bisa sare. Oh, kasur eta bener tata rucingan. Nya. Rucingan teh Ya eta kadang-kadang Yang tata rucingan keheul gitu nya. Heeh. Yang Jadi keheul. nu nyaho sejarah tata rucingan cik komennya cik Sok mun aya misalkan tata aya tata rucingan. rucingan pertanyaan kayak dijawab. Orang jawab lah gitu. Lamun bisa lain bisa orang jadikeun kuis ke di kemudian hari lah. Orang jadi tata rucingan lamun geus boga duit nya orang jadi naon nya. Jadi karek bisa orang giveaway lah mun bahasana giveaway teh geunana. Di subscribe. Aya laguna baheula giveaway now cenah padahal give it away cenah aing mah nyaona giveaway. Giveaway. Lain aing mah nyaona giveaway. Giveaway. Nya bener Terus ya giveaway now cenah. Red Hot Chili Pepper. Cenah. Kitu aja bukan lamun aya nepi ka segmen selanjutnya. Oke. Wilujeng comeback anjing Wilujeng comeback. Segmen 3, tah lamun segmen 3 selalu ngomongkeun diajar. Di episode ieu orang diajar nu ngaranna ngarayu awewe. Kelas sabaraha maneh ngarayu awewe? Orang sampai ke SMA mah teu bisa ngarayu awewe. Lalaki. Nya kuliah orang karek bisa. Karek bisa. Karek bisa teh Bakat kuliah. Atawa karek Tapi maneh. lain ngarayu orang mah, teu bisa ngarayu orang ge. Mana biasa dirayunya? Iya, biasa dirayu orang ku Wah, awewe. hebat, Gitu. mana? Anjing geus juga ganteng pisan gitu dirayu anjing. Da awewe mah awewe komo si awewe zaman ayeuna? Nya. Rayu jago sih. Awewe zaman ayeuna mah teu beuki nu kasep. Urang mah kasep anjing. Nah, sabab mana mah jelema baheula. Dan nu bareta mah teu beuki nu kararasep. Urang ingat. Nu penting mah mapan aja. Iya cerita cerita. fakta urang zaman kuliahnya. Aya awewe baheula budak PAP urang inget pisan.
Neng Rita. Disebut karena sih ya. Lain lanceukna anjir. Yuyun. Iya, lanceukna dan iya Rita. Nya. Orang Tasik. Eta pasti lamun Adanya Yuyun. terus kumaha. Jadi orang dahar teh. Dahar di luar lah. Geulis ya, Geulis ya. Tapi kenapa nadana ngadeg gitu? Gelis. Gelis. Wah, orang tinggal ieu. Rek dahar ka mana ieu kan? Eta kira sancan terus. Tong ngadeg gitu nah. Nyanten. Ngadeg gitu. Dahar nasi uduknya. Dahar nasi Dimana? uduk Di luar Hasanuddin? lain di sampingeun naon tongkrongan maneh baheula tah. Nya di Jalan Hasanuddin. Iya jalan Hasanuddin nya. Sebelah Jalil, sebelah sampingna Jalil. Jalil. Nah, masuk ka ditu. Urang luar, padahal geus dahar urang, pura-pura we dahar, pesan es teh manis di ditu. Hareupeun tah, sorangan. Hareupeun tah kan tinggalian urang gitu kan. Can wau eta teh can wau. Can wau urang ieu budak mana ieu kan. Kenalan urang. Pura-pura si eta keur diajar kan ngaluarkeun naon? Maaf baheula tah, binder. Nya binder. Urang dia ngaluarkeun bab, jiga nu nya. Terus pura-pura urang nulis tah, jiga rek ngagawekeun tugas. Terus orang nanya, kan tinggali sih iya kan nggak mau nanam nggak tulisan unggul terus ngomong kan, boleh pinjam tip X tuh. Saat mana ngomong? Zaman baheula iki Kan pisan orang anggap lagi aww mana tan, boleh pinjam tip X tuh gitu, cek mana teh, nomor telepon boga teh. Anjing. Jadi sebenarnya itu gambar itu nya. Eta langsung kan seri kan, Bener. langsung orang minta nomor telepon akhirnya. Nah eta Baheula urang teh boga eta berarti salah sahijina bukti. Lamun awewe teh teu neangan nu kasep. Emang neangan, Tapi bisa nu menyenangkan. menghibur, bener, menyenangkan. Percuma ujung-ujungna geus kasep-kasep tapi teu bisa ngahirupan urang mah kan menghibur gitu kan. kan. Urang mah dihirupan ku awewe. Halus atuh. Ari mana teh gigolo baheula. Lain. Baturan. Oh, baturan. Tapi kalau mau ngomong kehirupan awewe urang salah sahiji nu sok kitu. Urang mah di zaman SMP sebenarnya. Sok ngarayu teh lain ngarayu jang bobogohan lain. Lebih ka ngarayu kieu. Mana tanya bagus bisa. Hayang atuh dahareunana. Lain tulisan mana teh halus bisa nih pangnyatetkeun. Tapi ting tapi ting nya antara anugerah jeung berkahnya kitu nya. Urang mah sering kitu teh di zaman SD ngadeukeutan awewe. Jadi emang loba babaturan teh awewe. Coba gombal namanya tuh kumaha? Lain gombal. Lain gombal jeung ngarayu Urang-urang di dieu teh tara aya nu gombal sih. Kecuali Aji juga nanya. Nya lamun Aji Gombal urang mah. Teu bisa orang yang teu ngarayu. soalnya gombal geus maot penyanyi. Gomblo eta. Jauh anjir. Kumaha mun ngarayuna kumaha bab? Kitu urang mah. Baheula lamun keur zaman-zaman SD sahanya nu sok dipangnitahkeun. Manehnya. Berarti sok poho baturan SD SMP. SMP lah nu inget tah aya Feni jeung Intan. Karana teh. Geulis. Di mana-mana ngaranna Intan. Intan teh pasti aya karena Jika Adit tuh ya Adit. Lamun di Sunda mah siga Asep kan Asepnya. pasti padahal Asep teh orang Jawa situ. Asep orang Jawa kumaha anjir. Gitu urang mah. Tan. Kumaha sih cara bisa tulis anulus gitu teh? Tinggal nulis we tuh diajar latihan cenah gitu. Sanjan pangajari cepang nyontohkeun. Tinggal kieu kan contohkeunna di buku aing teh. Iya. Ngarayuna Geus. anu pelajaran. Culas eta antara culas beda Nyarayuna Geus dipang nuliskeun gitu kan. Jam istirahat. Tok. Hayu istirahat. Wah, keur boga duit. Lapar sih tapi teu boga duit. Ya udah hayu urang jajankeun. Hayu atuh saya bageur teh batu teh. Teuing sih urang mah. Memelas. Nya. Urang loba bab. Mun urang cara Lamun urang mah ngarayu teh leuwih ka. Cara kenalan jeung awewe urang teh loba pisan. Kumaha cara teh? Cek kumaha. Baheula zaman BIP. Zaman BIP. Bandung Indah Plaza kan. Urang jeung baturan urang. Ningali keur jalan ieu. Poe awewe geulis. Dijadikeun taruhan anjir. Yo, Pim, cenah kenalan. Mun maneh bisa kenalan terus peutingna jalan ku urang pangmayarkeun makan 3 poe. Jeung saha maneh eta? Aya baturan urang baheula. Lain maneh lah pokona. Aya di BIP. Mana biasa cemburuan gitu anjir. Zaman urang baru pindah ke Bandung. Anjing cek urang teh. Pepet teh ku urang terus dahar situ duaan teh. Duaan dahar di Anu food court-na lain ngajarankeunna maneh atau baturan maneh? Baturan urang nantang urang. Oh, terus. Urang kan baheula nyalina masih lengkap. Masih lengkap, huntu ge lengkap keneh gitu kan. Urang mah geus lengkap aja. Nah,
Orang kan ya geus duduk ternyata di food court. Orang samperkeun kan. Duduk we orang pede, duduk sabelahna. Sama siapa berdua aja cek urang teh. Wis, eta kan langsung ningali. Duaan cenah teh. Duaan, awewe jeung awewe. Orang duduk we. Terus orang api-api baheula kan ceritana budak gaul teh kan. Suka dugem enggak cek anjing. Kayak kurang biri gaslis anjing. Langsung modal gaslis anjing. Modal gaslis ku urang bawa ya. Gaslis Tropicana. Studio I. Langsung ya kan peutingna ya kan. Langsung Kuliah itu. Budak SMA, budak kuliah. kuliah. Ari mana yang ngarayu? Hah? Mana? Tuh orang mah teu bisa ngarayu. Terus? Pas Valentine kayak orang pernah zaman SMA. Lain ngerayu ayeuna teh kenalan jeung awewe we heula. Tong ngarayuna. Cara kenalan. Cara Habis kenalan. itu baru ngarayu anjir. Ari ngarayu teh kan sebenarnya ari ngarayu teh sebenarnya teu saukur nganjang ka awewe. Zaman Iya. kuliah mah orang kenalan teu wani siga si ieu. Urang baheula emang nyali urang kenal. Fotoan awewe ti jauh gitu terus fotona diberekeun. Tapi orang nyaho si eta saha gitu. Oh. Geus Tapi lamun ayeuna mah nya maneh kitu. Ya berarti kan kurang lebih kitu Paparazi, siga zaman-zaman siga nu aya di film Dilan. Heeh. Kan wah dia Nah, gitu kan. gitu, tah. Bareta mah emang kitu nya gitu. Cik ayeuna kitu ayeuna. Maneh ayeuna disangka ieu sih ya. Disangka sekopet aja. Beda. Jadi beda pisan. Beda. Bareta mah kan orangnya salah satu pernah gitu. Kayak gitu kan, Candy teh gini aja. Candid, Wah, siga nu bener teh. foto Tutut. Iya ya foto mana halus ya. Wah, anjing geus diupgrade gitu ya. Anjir, Dan keren rasa urang pakaianna teh. pengalaman kitunya teh. Hah? Urang nyeruduk mungkin nya urang. Teuing da, urang mah. Orang mah nyeruduk cenah aja. mah bager teuing baheula teh. Bager. Bara ayeuna teu gitu. Bager oge Oh, sarua. nya. Bager teuing ka awewe, ka babaturan jadi asa kumaha ya. Nya awewe ge ningalina lain siga keur ngedeketan gitu, nya siga babaturan weh gitu. Tapi babaturan tapi bogoh gitu. Orang bogoh. Oh, urang mah tara. Pernah sih gitu yang ngungkapkeun. Mun urang jarang Tapi bobogohan. berarti mun lamun urang lamun pengertian maneh ngarayu teh lamun saukur jang aya kadaek jang awewena gitu nya. Maksudna tara ngarayu urang mah beneran. Tara aya nu ngarayu ya tiluanna di tara dieu. yang urang henteu urang mau sok ngarayu. Teu urang ngarayuna hiji Tapi pertama. urang mah da ngarayuna lebih ka eta we ciga tadi gitu nya. Ciga keur kuliah gitu. Jeung geus jadi kabogoh ya teh nya, geus jadi kabogoh. Urang ngarayuna leuwih ke kieu. Urang aya manggung gak penting, tapi sukan kudu aya tugas ieu can beres pengerjakeun. Lain ngarayu eta mah. Minta tulung ya. Nitah eta mah nitah. Kan beda tuh ari nitah mah. Ari mah urang aya ieu pengerjakeun. Ya tapi nitah cara Tapi kan urang mah halus. ngarayu. Cara Mau atuh ya, halus. nanti urang jalan-jalan yuk, cenah urang makan di ieu yuk gitu. gitu. Ngarayu teh. Urang mah- pernah aya hiji Hah? ngarayu pengalaman ya. Nu menurut urang pang sweet na cenah. Kumaha. Jadi pas Valentine kan zaman SMA baheula Valentine kan tukar-tukaran ieu nya mere. Sebenarnya hadiah. tukeran kamu. coklat. Lain suka tukeran kabogo. Urang zaman SMA urang menelponan aya awewe. Anakna suster. Anakna Ngesot. bidan, anakna Nah, lain bidan. teh. Saha nya ngaranna teh? Oh, Iya. Sasti ngaranna. Unggal poe urang teleponan make telepon koin nu biru teh geuning nu biru. Oh, cika di film, cika di film. Kosan. Tulisannya teh masih aya tulisanna Perumtel cenah. Plung koin we beak 100? 100. Nu badak teh nya 100-na. 100 terus unggal poe nelpon we baturanna teh. Buru atuh ditembak atuh si eta geus ngadagoan. Itu can wani urang. Saya soalnya sekarang Haim Sah tadi. Jadi tawani nembak. Tawani nembak. Terus akhirnya pas Valentine kan aduh ini lain urang teu boga duit kan. Aduh yang dahar ge hese gitu kan. Meuli naon nya? Urang meuli naon cik? Meuli kaktus. Beli kaktus di Lembang. Itu di Sulan naon di Sulanjana. Sulanjana nya. Ya di Sulanjana kan loba Teu ingat ge. meuli Jatuhnya apa mulai saya? mah mere boneka, Mere kaktus. Urang mere kaktus. Urang ngomong kieu make bahasa Indonesia na teh kieu cenah. Aku ngasih kaktus. Enggak seperti yang lain, memberikan bunga atau coklat yang hanya bertahan 1-2 hari. Anjing. Aing Aku kasih memberi kabar. kaktus, semoga rasa suka aku, rasa sayang aku ke kamu Bertahan seperti bertahan kaktus. seperti kaktus. Walaupun kamu harus surut kayak di padang pasir. Anjing sedih anjing. Tapi benar sih nya lu mana ngarayu teh sebenarnya Ngarayu teh make analogi. Ngarayu teh perlu sebenarnya. Tapi nya eta kadang-kadang ngarayu teh jadi konotasina teh goreng. Padahal sebenarnya kabeh orang yang ngarayu sih, orang kakolot. Pasti Ngarayu. orang yang ngarayu kayak kan gitu Iya. kan.
hayang ieu hayang ganti eta ganti Ganti pelek lah. ganti ban urang bala. Ganti ban. Urang bala boga motor ieu Satria. Ganti ban sok atuh ngumbahan heula we eta kitu. Nya urang ngumbahan. Ngumbahan teh siga bener gitu babeh urang balik urang bade urang balik ke deui urang ngumbahan gitu. Lamun teu abah yang naon sih? Ieu setengah naon. Dipencetan. Lumayan. Ada kasih pencetan teh gitu kan. Kan terus pencetan seberapa tuh 10.000 kita naon. Jangan nabung. Tapi kan kitu nya nu ngaranna ngarayu dan urang ayeuna ngarasa da perlu ngarayu teh. Jadi nu ngaranna ngarayu teu selalu negatif sebenarnya. Aya nu hal positif nu ceuk urang mah bakat ngarayu urang ayeuna ka berlaku oge jeung anak urang. Nya sih bener. Saat anak urang ngarayu, bab hoyong non kartu Pokemon cenah hoyong ieu urang balikeun deui urang hayang atuh ningali anak urang bisa ngerjakeun PR heula dibalikeun karek engkenya dibalikeun Tapi sih ngarayuna parah sih zaman ieu. Cing ngarayu nu mana paling Urang geus diajar mabok, ngarayu anjir. ngomongkeun diajar ngarayu ya cik kumaha cara maneh ngarayu kieu lamun maneh dalam situasi naon tah cik aya awewe Tapi geus boga lalaki. geus boga lalaki. Pernah teh? orang can pernah sih Can pernah. iya kalau posisina aya lalaki barengan gitu orang can pernah tapi geus boga kabogoh Kan geus boga kabogoh minang geus boga kabogohnya lain salaki geus. nya kabogoh minang. Tah cara ngarayu maneh kumaha? Urang tarang ngerayu nu urang bere teh fakta soalnya. Fakta gitu anjing. Aku jemput yang langsung fakta. Urang tarayu kamu di mana gitu nya. Jadi sebenarnya ngarayu teh halus teh cuma nih. Halus pasti aya cuma di bawah alam sadar gitu. Urang sampai ngarayu teh di bawah alam sadar. Mabok betul teh. Rada mabok. Jarang urang soalnya ngomong kieu nya, kamu cantik jarang anjir. Kecuali urang geus mabok anjir. Baru ngomong aduh kamu cantik gitu padahal gitu nya. Padahal kamu cantik, pasti buka isu kadang bilang padahal bray cenah. Tong ka peuting we anjir. Kenalan anyar peuting di tempat dugem, woi di jauh. Tapi mana pernah kata ngarayu ke polisi harus pernah kan? Oh geus pernah. Geus pernah. Orang barang ngarayu pernah orang sekali ngarayu leuwih ya teuing sih. Ngarayu tahun teu nya tapi orang bade teh aya ngedeket jeung awewe kan deket mah deket we biasa gitu kan. Tapi kok lila-lila geuna sih geuna jeung jadikeun kabogoh gitu kan gitu. Geuna. Ya ngeunah lumayan. Anjing pertanyaan menjebak sih sebenarnya kayak bingung. Jawabanna ngeunah ge kumaha anjing. Masalahna urang teh keur bareka mah nya bobogohan teh urang teu mineng. Urang mah sarua juga urang, sarua. Urang bobogohan karek 3 kali. Sarua urang ge jarang. Teh bobogohan. Urang sampai ke SMA aya pernah sakali urang SMA bobogohan. Sakali pernah. Urang bobogohan kan 3 kali 4 kali lah paling da sakali bobogohan emang rada lila sih gitu. Tah geus teu tara-tara ngarayu sih sebenarnya nya jeung pamajikan urang nu ayeuna. Urang teu ngarayu. Jadi anak kumaha? Biasa we gitu jalan. Gosip we jadi gara-gara urang terdeket kitu nya. Terus aya ujug-ujug beuteun urang. Tok hari mana teh dua anjing sira bobogohan cenah tuh aya nu nanya senior cenah. Teuing teu cenah teh. Putingna ngajak nonton kan. Nonton gitu. Urang ngomongna kitu ya unggul. Hari ngomongkan tadi nucek ditanyakan ku si Inun cenah teh. Emang bener mah can boga. Teu aya nu deketan we. Oh sarua tuh curang ge. Urang ge henteu tapi lamun tipatan jadikeun gosip mendingan jadikeun beneran berita benerannya cenah teh. Yang geus atuh. Naik teu. Serius teu. Serius mah kumangke we curang teh. Ayeuna mah jalan heula we penting urang boga status cai kitu kan. Yang geus atuh ari mani serius mah urang ge rek serius. Yang geus atuh. Geus we urang balik. Nepi kantor ka kosana urang balik. Balik SMS-an, betul masih SMS-an teh zaman gambar SMS-an kita. Udah di rumah ya, cuman teh gitu. Oh ya udah tuh. Ari ngomong-ngomong, anu tadi teh beneran cuman jadi kan. Ari kamu beneran apa enggak nanya cenah. Ari nya mun maneh nganggapna bener nya geus teh nana jadikeun atuh cuman teh gitu. Geus jadianna gitu. Geus tanggal sabaraha? Kan maneh beukina angka 5, nya geus we jadikeun tanggal 14. Kurang nanya tanggal 13. Aing kan nganterkeun 11.30, 2.30. Nepi mah urang 00.05. Anjir edan. Ya kan? Jadi geus beda hari kan? Heeh. Nanyakeun. Ya geus teu tanggal sabaraha jadianna? Kan kamu kesukaan angka 5, nya geus tanggal 14. Nah, hiji tanggal 4. 5. Anjir, ternyata
Jadi ayeuna jadi naon jadi pamajikan. Sok kitu we nya. Jadi lamun ngomong-ngomong ngarayu, jujurnya tadi teh rada lila nya taunya lain naon tong. Bingung aing teh migran punchline aja. Iya, kalau kadang-kadang di episode kedua si Aji kudu aya pasan. Aing ge lieur anjing kumaha pasan. Nah, aing ngomongin pasan mah kabeh bisa asup atuh anjing gitu. Ya gitu lah pokoknya mah. Oke, see you. Ayo aja lebih kayak episode berikutnya orang tong poho ieu mah ulah poho. Di like, di subscribe, di daftarnya orang poho tah. Di like di dia kan di mana tong pokoknya di dia tong jeung di beugeus si Aji nya pokoknya. Tong pohonya di like-nya terus di ieu di non Subscribe. di subscribe cenah. Terus di dibagikeun ka baraya-baraya nu sanes urang-urang Sunda. Komo lamun boga babaturan nu keur orang Sunda tapi keur aya di tanah batur. Sakitu we baraya sadayana salam Pikachu. Asa. Muah. Aya ikan apa nih?